wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa sadayana, simkuring Siti Maisun Muli Natasya bakal maturan pamirsa salami kirang langkung 5 menit kapayun. Dina waktos ieu abdi bakal nyanggakeun sawarta-warta ngeunaan Mang Ratus Imah di Cingised Kakeum, Bandung, Jawa Barat. Mang Ratus Imah di leleuweuk Cingised Arcamani Kota Bandung kecaahan, balukar walungan Cironggeng limpas ti poe Salasa kamari. Tepi ka poe Rebo isuk-isuk eta caah masih ngeueum sawarta imah warga. Antukna warga teu bisa ka mamana, dumeh eta jalan diblokir keneh ku panghalang tina kai jeung dreum. Tepi ka poe Rebo isuk-isuk, caah masih ngeueum sawarta imah warga. Sanajan kitu, caah mimiti ngorotan tepi ka 30 senti. Satutas patugas Dinas Bina Marga Kota Bandung nyedot eta cai caah make mesin kompa. Najan caina ngorotan, kagiatan warga di leleuweuk Cingised Arcamani Kota Bandung masih kateug. Pangna kitu, jalan pikeun ngajugjug ka paimahan warga masih diblokir tur kakeueum. Sawatara kandaraan ge jalanna kapaksa muter, tur dipahing ngalalar ka paimahan nu masih keneh kacaahan. Sawarta warga nu imahna geus teu kakeueum mimitina mersihan imah katut harta bandana. Warga Cingised Arcamani Kota Bandung mihareup pamarentah sagancangna ngayakeun normalisasi walungan Cironggeng nu kiwari geus deet. Eta caah anu ngeueum imah warga teh dierong tina limpasna walungan Cironggeng. Samalah tanggul walungan Cironggeng kungsi rempag 2 kali. Eta caah anu ngeueum Mang Ratus Imah warga di Cingised Arcamani Kota Bandung teh mimiti naranjang ti poe Malem Rebo. Balukar walungan Cironggeng limpas satutas hujan gede nu naranjang ka eta leleuweuk. Siti Maisun, Sunda TV. Rupina mung sakitu warta anu tiasa didugikeun ku simkuring ka pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten manfaat ka pamirsa, wilujeng patepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.